pamiarsa patepang deui sareng simkuring Rizky sing kuring ikhlas dina acara Warsun Warta Sunda dinten Kamis keping 23 Januari 2020. lamun ngabahas tentang sekolah SMA Negeri 3 Cirebon di Provinsi Jawa Barat mulai SF-na kumargi sepisan anu karesepkeun pikeun dibahas. Tah salah sahiji pikeun dibahas margi di SMA Negeri 3 Cirebon nyaeta sekolah anu edah. SMA Negeri 3 Cirebon nyaeta sekolah berbudaya lingkungan dugi menang penghargaan Adiwiyata Mandiri aya anu di Jalan Ciremai Raya nomor 63 Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat. Ayeuna antos aya rancangan urang anu nuju di lokasi. Balik deui di acara Warsun Warta Sunda. Ayeuna abdi sorangan di SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Hayu atuh tuturkeun. Salah sahiji tempat anu endah di SMA Negeri 3 Kota Cirebon teh nyaeta aya kolam ikan, di kolam ikan teh aya seueur ikan koi anu pikaresepan kana panon. Jeung aya tempat salib anu biasa dianggopikeun belajar sareng rerencangan. Contona abdi oge salib di dieu. Teras di dieu teh aya tutuhan hidroponik anu ngajantenkeun lingkungan sekolah asri. Contona yeuh. Iya juga. Sajabat tinggal damel hawa di sekolah, lingkungan bersih oge ningkatkan tingkat oksigen. Murid oge tiasa berinteraksi tina bosen diajar, anu ngabatosan murid karakter pendidikan. Aya seueur manuk anu dipelihara. Contona manuk lovebird. Manuk ieu nyaeta manuk anu gelis anu seueur resep ku jalma-jalma. Manuk ieu oge nambihan suasana sekolah anu endah. Di sampingin manuk ieu langkung pikaresepen anu tiasa katingali, tiasa ngalingetkeun rasa jenuh. Salajengna aya acara saring di SMA Negeri 3 Cirebon saat ikan klan anu baris ditayangkeun. Afika, naon? Aya nu anyar nih, bakatis loh. Pakai ieu heula nya. Geus siap? Geus Oreo rasa jeruk. Hah, jeruk. Diputer, diletak, diancupkeun. Tiis, unggul Oreo. Bapak, Nih, abang-abang yang nggak duit, mereka budak sanganahna. korek balik dicarekan, ngajak gelut. Mana sih? Ulah ribut. Lihat teh ngan hayang permen susu ieup, ieu teh permen susu mahal. Nih, Mil kita waras, pinter jeung bunga. SMA Negeri 3 Cirebon mangrupa sekolah panutan sekolah-sekolah liana anu malihara pisan kabudayaan Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Kedatangan Bunda Literasi, Bunda Atalia Ridwan Kamil di kegiatan acara siaran kaliling jantan kebanggaan sorangan pikeun SMA Negeri 3 Cirebon. Kegiatan acara siaran keliling di SMA Negeri 3 Cirebon, Bunda Atalia salaku Ibu Gubernur ngajelaskeun pentingna ngembangkeun diri sareng cita-cita. Tilu hal lainna nyaeta ngajauhkeun diri tina jenis pergaulan bebas, teu aya kawin awal, sareng oge ngajauhkeun ubat. Salah sahiji kegiatan acara sarling teh nyaeta kolosal drama. Urang geus kirimkeun kru langsung ka SMA Negeri 3 Cirebon kanggo ngelarian langkung teras ngeunaan kolosal drama ieu. SMA Negeri 3 Cirebon anu aya di Jalan Ciremay Raya nomor 63, Larangan, Kecamatan Harjabukti, ngayakeun salah sahiji kegiatan sarling nyaeta kolosal drama. Naon sarling drama eta teh? Naon bae keasikan kolosal drama anu dirasakeun siswa-siswina? Hayu urang simak salengkapna. Nah, ieu salah sahiji persembahan ke acara sarling nyaeta dance modern. Ayeuna di samping sungkuring aya Bu Eva nu salaku pangajar kesenian SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Wilujeng enjing Bu. Wilujeng enjing Ibu. Bu punten bade ngaganggu sakedapnya. Aya sababaraha patarosan anu bade ditaroskeun. Mangga aya naon anu bade ditaroskeun. Anu kahiji nyaeta Ibu ari saling teh naon sih? Saling teh agendanya Ibu Gubernur berkeliling ke setiap kota hoyong ningali kemajuan entah itu di bidang kesehatan, kemudian di bidang usaha, UMKM, kemudian hoyong ningali kemajuan anak-anak di sekolah-sekolah gitu. Apa sih yang sudah dikerjakan anu tos dikerjakeun ku barudak zaman milenial ayeuna. Nah, kenapa tugasnya ini tempatnya di sekolah-sekolah? Karena sekolah mah kan banyak siswanya, banyak banyak siswanya lah, sehingga bisa berkomunikasinya jauh lebih enak, mungkin lebih luasa, lebih mengena dan lebih mengetahui keinginan anak-anak zaman sekarang itu seperti apa. Selain yang tadi yang intinya penimbangan bayi, kemudian UMKM-nya, terus naon di BKKBN-nya, terus naon deui-nya di bagian literasi kemarin itu ya. Perpustakaan keliling itu sudah sejauh mana sih usaha mereka itu di daerah-daerah itu untuk mengembangkan literasi supaya anak-anak di sekitar situ bisa membacanya lebih bagus lagi. Nah, Ibu ari kegiatan sarling teh tanggal sabaraha? Kami telepat mah kamari yang ada di SMA Tilu itu sarling nanti kaping 3 Desember. Kamari diinformasikan kembali itu sarling nu kamari diayakeun di SMA Tilu itu di antara sekian gubernur tos 12 titik ya berkunjung ke setiap daerah-daerah. Nah, kamari itu menurut panitianya, menurut panitia sarling itu paling besar dan paling menarik, paling meriah itu adanya di SMA Negeri 3 Cirebon. Terus ari pengaruh kegiatan acara sarling ka siswa-siswi sadayana di SMA Negeri 3 Kota Cirebon teh naon?
dampaknya gitu ya. Iya, Semua dampaknya pasti banyak ya dampaknya. Selain yang pertama mungkin bisa bertatap muka langsung dengan Ibu Gubernur, bisa berinteraksi ya dengan Ibu Gubernur, kemudian juga Ibu Gubernur bisa menyampaikan atau memberikan masukan-masukan anak-anak zaman milenial ini harus seperti apa sih nanti ke depannya gitu. Harus bagaimana gitu. Untuk mencapai cita-cita itu harus jalannya harus gimana, step-stepnya itu harus seperti apa gitu. Sehingga anak-anak yang dikunjung oleh Ibu Gubernur paham dan mengerti akan tugas anak-anak sebagai siswa itu ke depan harus seperti apa dan bagaimana. Dampaknya banyak sih ya, dampaknya memberikan motivasi, intinya sih lah Bu Gubernur itu memberikan motivasi kepada anak-anak ingin harus seperti apa ke depan. Kemudian juga Bu Gubernur juga tahu keinginan anak-anak pada saat saling itu, pertunjangan saling itu inginnya anak-anak itu seperti apa. Harapan Ibu Kapayuna teh harapan buat siswa-siswinya juga. Harapan Bu Eva, tapi harapan anak-anak. Harapan Ibu buat anak-anak. Harapan Bu Eva yang pasti bukan Bu Eva saja sebetulnya ya, yang ada di SMA 3 mengharapkan bahwa inginnya SMA 3 semakin maju, selalu berprestasi, yang pasti anak-anaknya penuh dengan kreasi ya, kreasi dan prestasi yang bisa diraih sehingga dia bisa mencapai apa yang diinginkannya. Kemudian dia juga menjadi orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang bisa mencapai tujuannya dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan mereka. Sakitu wae patorosanana Bu, hatur nuhun waktuna Ibu. Hatur nuhun sami-sami, mugi-mugi sing bermanfaat apa anu tos didugikeun ku Bu Eva, mudah-mudahan janten manfaat untuk kanggo sadaya marurang kalih di SMA Negeri 3 Cirebon. Hatur nuhun Bu. Ya, turun ke Kiki syarat ikhlas. Nah, sekarang kita teh mau nanya wawancara anak baru dan mau ikut kolosal. Sebentar boleh? Nah, ini ada sabaraha patarosan minaan kolosal drama di SMA 3 Cirebon. Namina saha namanya Udi Ditirak Nariamki di kelas 11 pada Pak Adek gimana sih kolosal kamarin teh? Menurut Abina, kolosal tahun kamarin teh tahun spesial biasa-biasa wae da diselenggarakeun teh di SMA 3 atau di luar sekolah. Nah, menurut kalian ada atau apa sih manfaatnya kayak sarling kemarin? Manfaat sarling di SMA 3 teh bisa meningkatkan minat bakat siswa karena kesenian, terus juga bisa menunjukkan naon wae sih kesenian anu aya di SMA 3. Pertanyaan katilu, perasaan Kaiser. Nah, kita Ibu Gubernur Jawa Barat ka sekolah SMA di Kota Cirebon teh. Mun abi pribadi mah perasaan abi teh bungah pisan aya Bu Cinta di SMA 3. Mugi-mugi Bu Cinta daek datang deui ka SMA 3 di tahun hareup. Tapi atur nuhun sami-sami. Pemirsa sakitu we nu urang gua andugikeun mugi aya manfaatna. Hatur nuhun, hapunten mun urang aya salah. Wilujeng enjing sadayana. Hirup Hirup Sunda. Sunda.